isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga kayakinan anu tinggi. Nah, ieu ayatna tak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang paeh. Abeh urang boga kayakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan. Urang kayakinan. Pelebah rezeki kurang kayakinan. Pelebah nasib-nasib ieu kurang kayakinan ka Gusti Allah. Nu mentek ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah kayakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska. Lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifa lahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali nu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hate urang itu dah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hate urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering. Urang gering menang saha? Menang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya. Cenah dokterna ge paeh. Paeh dokterna ge. Cenah dukun ge modal lain paeh deui. Nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha? Menang Allah. Nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha? Nang Allah. Nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi. Ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang. Nah, bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Nemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna menang Allah tah kuari diurus ku Allah kuaing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah keringkeun nang Allah cagerkeun deui nang Allah kuari sugikeun nang Allah
cabut ku aing hartana susah nang Allah begitu susah cabut deui kesusahan sugikeun deui menang Allah takir ngaji mah takir ngaji bener Masya Allah bener mulai pada praktek boga modal dia 10 juta dah ngawarung sanggesa ngawarung beres dipinuhan warung leleti kanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah kumang dia menang Allah capek aing rugi nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ke pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ke Cinggu taha wari aduh ceker leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa menang 2 bulan katiluna aing sieu terus moal urang terbaik berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena begitu datang ke waktuna akan dipilih sebagian akan dikeluarkan sebagian lagi akan ditetapkan alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu waduh dibere tetap aing manuhun Gusti Allah lempeng teh jelema teh lempeng teh pikiranna barang nu dikaluarkeun suara lial jasa sial jasa aing nasib aing jazakeun aing kok kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang dah dikaluarkeun alhamdulillah urang sih alhamdulillah nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan aya eueuh teh nu ngomong kitu katarak didinya doang geus katara kayawan jasa nah eta praktek teh nu hese ge masyaallah urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sialah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung teh mah eta teh kurang hebat teh jelema teh iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cek kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh komo ku Allah coba dah hese jasa neangan anak model kos itu hese jasa malah mah batu kira-kira bae tamal anakan kula bae deh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh tah gagulak ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta begitu terus dagangna menang setahun masyaallah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskeun ku Ki Zaid teh 2 tahun jadi 200 juta bahkan ka ditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikeun ti 10 juta datang ke 1/2 miliar nang saha menang Allah atuh kabeh gaul teu kafir ge
kafir ya tuh kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikin ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca urang atuh pasti teueuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di Husada Insani beak 150 juta cek teh atuh alhamdulillah bae sih hari ngomongnya majikan atuh emang atuh harta mah tetalang harga ieu nya tetalang raga ieu geus masalah abadi kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek teh nggak beakeun kumaha bae tapi karena lamun bae kieu yang kali sial jaksa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak dulu itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengeueuhan bae nya sial amat ya ieu geus beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui dina kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang tina naon je hari tadi mah takeur naik teh takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus atasna ngeunaheun jajakeun dagang blek atuh urang mere parkir misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aju kitu lebaran ngareunaheun bagus da lempeng tang ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial-sial teh cekeun isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkan lagi tuh menang Allah ngancaran baik ku Allah tamah ku ieu atuh ku Allah baik mata muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ke wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin aku cobaan balain kamarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sifalahu illahu moal aya anu bisa ngalingitkeun geuringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu keneh wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah bahwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah Subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener kaluar ti majelis ditajong goblok ka batu teu deuleuh beureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh puguai mah tiba heula ge teu neuleuh sian buta cak batu cikene masyaallah mata lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu beunang can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji
sebab dirina ge encan haji can sampurna dek nyampurnakeun sejen tesa salat sunah mak lamunnya na masih kene can sampurna hirupna boga kene kodoaneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep. Duh alhamdulillah dibere irung mancung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakieu teh iki kieu teuing ya aing ieu Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna mangis alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu dis dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah wow lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teu pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mantak kalau banu kieu si itu keur ieu kawin jeung nu geulis kunaon dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae korenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh si mana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing diganti baju teh atuh nda teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun menta duit haram